lain eta hari awak leutik hari beuteung gede. Siga impun gen awak. Bener siga buru ya. Ningali awewe budak leutik. Beteungna bareuh. Di bodasan kitu teh nah. Buru yang mana nya anak bangkong. Nu hararideung. Impun gen not pantes. Sing nah aya tulisan dirinya. Pokoknya aya tulisan pelanggan dirinya teh. Dokter spesialis kulit jeung duraring gitu tah. Istri jangkung leutik Lebar eta. siga genot. Pangertan saya. Budak lalaki kase umur satepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Nah, merengkau. Aya naon zamannya nganter gitu beraku. Ararane aya naon ku ararane. Budak awewe gelis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Kana merek Parios cepil. Aya naon temannya nganter gitu Teuing atuh. ararane aya naon ku ararane. Teuing tengah ngarti lah cek beja di jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peuting wedor sia. Cek beja di jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan bati ulin peuting. Ganeng sia nu matak barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba jurig nyiliwuri. Bisi ti belas tuluy dikekesak malahan bisa parem digegel virus. Tae nu power teh teu katempot tapi ngagorogot. Ari anjing mah pugupan ngegel teu katempot lah. Da virus mantep. Mantak ya omen, usep, ipu, gin terutama. Kudu pipilih lamun ulin peuting. Bisi digegel virus. Ieu mah ngabejaannya babaturan. Nyah ya. Obat contohna soalna. Budak lalaki kase umur satepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Aya naon nyepungnya teh nya? Sigana mah nganter umurnya. Ararane aya naon ku ararane. Budak awewe gelis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Bari sumpah moal nampi. Eta aya naonnya kana kitu nya. Aku nganter mah kitu na. Ararane aya naon ku ararane. Pasti aneh. Ieu mah ngadenge sagenya cek beja. Cek beja di jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peuting. Cek beja di jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan hubungan ulin peuting. Matak sing inget kali ulin teh nya. Nu matak barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba ubrut nyiliwuri. Bisi ti belas tuluy dikekesak malahan bisa paeh digegel virus. Eta kudu dijaga teh gin ingat gin. Cek beja di jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peuting. Cek beja di jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan bati ulin peuting. Pokona kade lah nu matak barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba jurig nyiliwuri. Bisi ti balasa tuluy dikekesak malahan bisa parem digegel virus. Eta nu kudu hati-hati. Cek beja di jurig eta budak lalaki teh kasogot duraring bati ulin peuting. Cek beja di jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan bati ulin peuting barudak. Matak ulah sok ulin peuting sabab peuting mah loba jurig nyiliwuri. Heueuh.
Ka. Teuing atuh teh nya.